Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, sing kuring topik Fatur Rahman, tos saminggon mudik. Saya di Bumi Ageng, di Kampung Pelanongan, Desa Pagarsari, Kecamatan Pagar Ageng. Emut zaman kapungkur, waktu sim kuring budak, tujuh Sakura di SD. Ya kebiasaan masyarakat lupa hari sareng kearifan lokal nu ayeuna tos tara dilaksanakeun deui nu kahiji kumaha di kapungkur mah masih arang petali marga terjeur tukang dagang anu dicalan di pakaleran teh ditanggung ataupun disuhun nu ka Pagar Ageng nu ka Ciawi. Kantos di satengahin perjalanan teh aranjeunna ngaraos halabaham tukituna di sababaraha bumi masyarakat disayogikeun cai kanggo ngaleueut aya dina gentong, aya dina teko, aya dina poci jajan sing saha nu ngalangkung tujuhanaang tiasa ngaleueut dina tempat anu parantos disayogikeun. Anu kaduana kapungkur bunga dinten upami undiang atau pisah hawe anu bade nyangu kita sasenok biasa dibantu sasenok 2 senok dikempelkeun geus distorkeun ka desa atapi ka punduk ditampung di lumbung namanya teh lumbung itu eta beas 1 sendok 2 sendok teh pemilik salemur mah biasa dianggo kanggo kegiatan ngabantos masyarakat anu paraos digerak ku beas teu biasa nyangu gitu kan. Anu katiluna kanggo numuwuhkeun cinta NKRI unggal bumi teh kedah masang plang perkawis Pancasila. Ayo Pancasila abadi, jiwaku Pancasila. Wah lah, juga aya dongeng teh apa? Hiji bumi pada memplang tapi tina papan diaksarakeun. Pancasila tetap jaya gitu kan. Rasana kalau bumina namina Bang Jaya. Ari emen tetanggina sirik. Maunya si Jaya jeung urang teh gitu kan. Akhirnya di payeuneun bumina ngadamel plang panjang pisan. Pancasila tetap emen. Eta karifan lokal. Jadi karifan lokal teh unggal bumi kedah nyawikeun bakrik sareng ebeng. Ebeng teh kira ngelangkung 60 meter pasagi lah dianyam tina awi, terus di gagangan ku awi. Teh kanggo ngeprak beli kahuruan. Dan jaga-jaga antar pitatan-tatan bila ya kehuruan seuneu anu ngabebelah teh dikepak atau dikepruk ku ebeng supados pareum seuneuna. Hiji deui pasangan ebeng teh nyata bakrik, tayeu teh bakrik mah. Jadi awi tapi tungtungna ku tunggul awi anu melengkung gitu kan. Teu mah kanggo ngait bila aya kahuruan anu kudah dikaitet ku bakrik. Tari mah bakrik spesial tungtungna alit kanggo ngalapeut deui. Ieu teh kayak ngalapeut deui ti buruan rorompok. Alhamdulillah sabara diadegkeun pusat budaya Pagar Ageng seueur tatangkalan anu dituar. Tangkal kalapa duka sabaraha puluh. Tangkal tangkil, tangkal puteuy, tangkal buah. Katana ai abasiah sareng sanes mah. Mung ieu alhamdulillah aya tangkal puteuy nu teu katuar ku proyek pusat budaya Pagar Ageng nuju mujieuna bubuah itu teh. Kitu puteuy ya. Para wargi simkuring pada Maros. Sadaya nu aya di dunia pepatangan.
Urang aya puting, aya jakung, aya benek, aya bersih, aya kotor, aya bulan, aya bentang, aya paropoe, aya uang, aya lembur Ciburial, aya lembur Cibunceli, aya Jati Handap, aya Jati Luhur, naon ya pasangan puteuy. Jamaah roti, nuju di poe dah. Jadi oleh-oleh di Pangandaran, bumbu di Pilemburan mah para wargi teu seueur emutan, teu seueur barebedan, teu seueur hok, tikrim di lembur mah. Ayeuna pan urang hoyong puteuy kantun ngalah, hoyong lauk kantun nyair, AKP kantun nguseup. Jadi kearifan lokal terus di popokeun ku barudak. Jadi produk ayeuna mah apa lauk teh kayak biasa di pasar, di supermarket, di tukang sayur. Naon ngajujul, naon ngosom, naon marak, naon ngagogo, naon ngobeng, naon ngurek, mau apa le belok ayeuna nu babe di Bumi Ageng mah ngurek teh di jantankeun hiji acara namina lomba ngurek Bumi Ageng. Bare kalima ya teh. TKP 14 Agustus tahun 2022 bakal aya lomba ngurek Bumi Ageng 5 merebutkeun Piala Gubernur sareng artos 10 juta. Aya door prize-na TV, kulkas, kompor gas, rice cooker, setrika listrik, sepeda. Eta bantosan ti Unisba rame TKP 14 gratis. Direua ku penyanyi anu nuju populer Ade Astrid sareng Pani Rizky bakal rame sarumping ke Bumi Ageng. TKP 14 Agustus tahun 2022 kawitan tabu 7 Juli katamu 12 siang masih dilemurkan nih katumani nahan hirup oyong daging ayam katun mencit apaan ngukut oyong naukna katun ngapantun tidak sayang oyong naon di lembur oyong soft drink katun buka di kulkas apa ayam Fanta, ayam Sprite, ayam Coca-Cola pengen makal ke lembur rumawi upami hoyong ting trim karena mamanahan pulang ngagojok di kota saya hirup di pelemburan sekendengan mateakeun pangawara urang mau kepentingan ngabina warga lembur pikeun tujuan sangkan generasi Sunda Kapayun panceg agamana dukung budayana jembar panalarna. Salam di Bumi Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.